baturai kudu paanggan kota Sumedang muntangan kadedeh Surama tetep kaharep ku Cipanon ngembang nahanu sumoreang panggilan ungkas harepan duh tampo mas ulah was-was piraku rek udar janji kakonci ku palasari Sumedang urang tandang ka ibu pertiwi yu urang ngabakti duh tampo mas ulah was-was piraku rek udar janji kakonci ku palasari Sumedang urang tandang ka ibu pertiwi yu urang ngabakti. Akang teteh Masya Allah nembe aya lagu anu kadua sakitu halimpuna mung abdi deui panasaran kanggo lagu anu tiasa dipirig ku karinding teh ditangtoskeun atanapi bebas gitu. Wedi ngawaler teteh. Tangtos. Janten lagu anu tiasa dipilih ku karinding teh salaresna mah bebas. Teu aya ugeran, teu aya patokanana kedah lagu ieu lagu itu. Margi dina naonnya lagu nu dipilih ku karinding teh rancage lah kitunya musik karinding teh sagala tiasa genre naon wage tiasa lebet gitu boh pop Sunda, boh pop Indo. Malihan mah aya anu mun rock oge aya teteh. Musik rock kitunya nganggo karinding aya metal. Saresna mah sagala genre tiasa gitu dipidangkeun ngalangkungan waditra karinding sapertos kitu Gitu janten mohon bebas. tah kitu geuning akang teteh. Nah anu salajengna ayeuna ninggal gitu ku kamajuan teknologi biasanya kabudayaan nu kieu teh aduh rada kasingkirkeun gitu nya. Leres, leres. Terus di ieu rumaos naonnya reueus gitu ngaraos reueus Reueus pisan. pisan. Reueus pisan Nuhun. ninggal akang teteh anu sakitu micinta Alhamdulillah. kana karinding ieu tang terus pamih henteu ku akang sareng teteh bade ku Usaha saha deui, deui tah gitu. gitu. Nah, ayeuna abdi bade tumaros teh ngeunaan kamajengan di Jatinangor teh sapertos kumaha gitu. Komunitasna. Mangga bade diwaler ku saha? Sumangga. Alhamdulillahnya kamajengan perkarindingan wae di Jatinangor sarasna mah seueur nu Jatinangor teh. Mung Mohon. hanya beberapa bagian yang baru masuk ke komunitas yang ada di kita. Ya bisa dihitung sekitar ada 6 grup lah. Genep grup. Ya. Cuman ada satu komunitas karinding Jatinangor, Mohon. di dalamnya ada 5 grup. Ya, laras. Mungkin bisa salah jauhnya. Ada beberapa komunitas, cuman bukan beberapa komunitas. Anu kagabung dina komunitas karinding Jatinangor Tah, ieu eta. gitu aya genep Aya grup. namanya aya genep grup, gitu, tapi genep grup. seurah grup-grup anu tacan bergabung mohon. gitu nya. Nah, Gitu. biasana pami manggung. Biasana manggung acara naon wae ieu teh. Nah, khusus misalnya memang anu formal gitu atanapi
kagiatan-kagiatan acara-acara tiasa acara naon wae gitu. Mangga. Ngacung. Ngisi kegiatan-kegiatan mah salaresna mah kondisionalnya teh nya. Mohon. Beberapa teman-teman anu aya di komunitas Karini Jatinangor pernah ngiringan berpartisipasi dina kegiatan sapertos Bawaslu janten abit Kapungkur pernah berkolaborasi jeung Bawaslu RI anu diinisiasi ku komunitas Karini Jatinangor. Jadi kita teh ngadambel acara gitu kolaborasi mengenaan kepemiluan gitu. Masya Allah, inovatif. Sembari masihan edukasi gitu ke masyarakat. Yen naonnya urang teh sebagai pelaku seni teh masih kene peduli lah gitu kanu ketertiban pemilu ataupun nusanesna wae ge gitu kan. Salain teh eta seueur oge beberapa grup anu aya di Jatinangor ngeunaan main gitu. Pernah main di hajatan, tama sering main di hajatan terus teh perform di kafe aya oge gitu. Salaresna mah kondisional sih. Mung eta waktu tampilna teh memang sareng grupna sewang-sewangan atau napi ngawakilan komunitas. Aya grupna sewang-sewangan, aya anu mewakili komunitas gitu. Kondisional teh tadi. Oh, mohon. Nah, terus ieu teh ieu pamirsa. Kan ieu teh sok sanaos memang ti Jatinangor sadayana, tapi tongtos benten RT utamina tangtos bumi ge benten gitu. Nah, mangga dina kesempatan ayeuna abdi bade masihan kesempatan kanggo salam-salam. Mangga. Nu utamina meureun bade salam ka mamah anu nuju nonton, ka bapak nuju nonton. Masya Allah. Sareng ka reng-rengan komunitas Jatinangor anu tiasa hadir panginten ku beberapa naonnya sanes halangan kesibukan panginten aya nuju kuliah nu dambel gitu. Salam-salam ka sadayana anu masuk ke komunitas Karini Jatinangor gitu. Oh gitu. Mangga salajengna nu dipengker. Nu dipengker. Oh tah geuningan si AA. Kumaha? Hawatos sok saatos ya. Mangga. Kintun salam. Mangga, mohon. Panginten kintunan salam teh simkuring khususna kangge Bapak Bupati sakitu panten teh simkuring. Salam ti komunitas Karini Jatinangor. Masya Allah, mohon. Salajengna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakedik salam ti abi mah kahijina alhamdulillah dina danget ieu abi tiasa sareng reng-rengan di dieu ku kaayaan sehat walafiat sadayana. Ya Allah sedikit. Jantan ieu ngalimba ieu teh kumaha? Ieu teh rezeki ti pangeran tah gitu teh. Mohon. Salamna nu kahijina panginten kanggo emak sareng apa anu nuju nonton mah apa geningannya alhamdulillah oge teu hilap ka reng-rengan sadayana anti Jatinangor boh ti komunitas karindingna komunitas kuda renggongna kuda lumpingna sadayana pegiat seni budaya anu di Jatinangor khususna oge umumna kanggo di Kabupaten Sumedang salam ti abi sareng reng-rengan sadayana. Geningan keprok Masya Allah. Mohon kumaha cakap. Nah, kumargi simkuring oge akang teteh anu di bumi sewang-sewangan penasaran lagu salajengna anu baris dipidangkeun lagu naon kitu nya. Mangga atuh wilujeng nyakseni.
lupakan